Assalamualaikum, salam dekui. Sekarang saya akan membagikan tips supaya hidup Anda rungsing. Tip kahiji, usahakan sare peuting udangna berang-berang. Tip kedua, usahakan ribut jeung tatangga. Contohnya, micin sampah dina kentengna. Lamun aya nu bogana, ciduhan mah sakalian begetna. Tip katilu ya, nu terakhir, kade, nu katilu, poin penting. Usahakeun pinjem duit ka pinjol saloba-lobana. Eta ngan sakitu tip di saya. Dekui. Oke, assalamualaikum, salam dekui. Oke.